saurnira anak panjang sinunggi ya sinungi sabda anak panjang sinungi sabda ingat wis mama wala bakti dening asih jaten ora kataran rembuk dukung sauyunan gotong royong babarengan kuwi ya pratapan aja Kang ya Kang Linawi kuwi ya pertapan ajar Kang Linawi ajar Kang Linawi cahaya hayun sasmita cahaya hayun sasmita cahaya hayun sasmita hayun sasmita di pertapan Karang Kancana doh iya ini sang pandita Panji Atmaja mers hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti seueur siswa-siswina kaitung ieu kakasih Bambang Panji Putra anu pangonjoyna di antawis catrik-catrik nu sanesna tahan uji kalayan tutas tina naon rupiah ilmu panemu jampe pamake tungkul hamari kelutat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor sang pandita doh iya ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun duh kasih leres anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan tak geni anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu nah leres ulang yap kaharep diukna kasih ya kaula nun eyang tapi no damel nampi karena pembagi kalayan unjuk semangat ngahaturkan semasungkem konyok panjenengan pengresa eyang doh eta pake kumujeng diterima puja stuti hidup kukula
Leres. kalihna perkawis hapunten tina naon pihak kalepatan cerewet sareng sajabina atuh saling malum kasih Kantenan. kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hideung Kantenan. salajengna atuh aya pikersana naon purwa panjenengan eyang kersani malan aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasih Walah. tansah diajeng-ajeng yuk Cobi sepuh. hai saperkara mah sono dina sajroning hidup tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu pigesaneun bekal hirup di alam dunia Leres. sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung Atuh tangtos. bakal silo Bakal teu beda ti lempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu tangtos sama rampak bulan. laras pangarsa tah ngan wayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh laras kaulanun mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku Dah eta timalan kaulanun malahan di mana hidup geus diancikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tamahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul darah barat. pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya Dah titek-tek nepi ka beungeh kudu dibaca ta eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa Leres. laras kaulanun ta ieu kitab anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo Eta bulan. nu katinggal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan Dah leres. gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul Sumuhun. Delapan sepuh. dupi batina balikeun kana diri sorangan Dah. cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri Dah eta sepuh. man arropan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit Dah eta teh. ke ngaleungit wujud lain ngaleungit wujud eta mah teu rek pulang paling meureun aya ngaleungit wujud mah sarua jeung rek puak paok jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri Leres. ulah sagala di aku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jugjug nepi kana rasa nu sabenerna Walah. Sumuhun. tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan sing inget laras kaulanun ari bener teh aya opat bener teh aya opat Dah. Cobi. hiji bener cek pangeran disebutna mutlak Mutlak.
bener saur pangeran mah mutlak geus teu bisa dirobah deui laras absolut eta bener seuk pangeran teh mutlak moal bisa diganggu gugat moal tiasa dirobih deui kula eta teh berlaku keur sakabeh insan salajengna kadua bener cek ilmiah cek ilmu pengetahuan bener cek ilmiah teh contohna nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener cek umum mah panon poe teh bijieuna teh ti wetan eta cek umum panon poe teh biji ti wetan tapa gedrug jeung ilmiah eta cek ilmiah mah panon poe mah teu biji da bumi anu muih sakining pengetahuan eta oh eta nya bener cek umum mah ada cek umum cenah panon poe teh jiga biji ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu dah naon nya eta panon poe mah teu biji da bumi nu muih oh laras eta ulah kahartos nya nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu wah laras ulanda eta nya ilmu anu baris jadi obor karena batin manusia nu barisnya angan ke ilmu ulah ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh didoktrin dok tah di urang teh boh hukum negara boh hukum agama lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris laras teu berdasarkan pengalaman oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui tapi jauh kaprakna laras bukti ku sorangan kapitalis teh nu kitu teh eta teh ta eta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak walah laras sepuh ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab sakining nah seueur kitu oknum teh lain seueur riab siap di mana-mana ulah contohna ilmiahna bapak tani melak peuteuy teu jeung hileudna bapak tani melak peuteuy teu jeung hileudna henteu dah tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ari hileud peuteuy tarangakan daun teh harapan dan teh oge boga hileudna harapan atawa aya hileudna laras laras harapan tak ayeuna di negara loba organisasi ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae aya oknum pejabat aya kitu oknum pejabat lain aya riab siap burukan Aisyun kapanggih geningan neangan cara nulian ngalihkeun perhatian batur bukan banget ku saweul maka jeung aya bunda putri gitu di naon teh duka teuing da mah putri ngalihkeun perhatian teh mentingkeun diri sorangan supaya manehna ulah kapanggih teh batur digunyang ganjing batu dilibatkeun dimiskinkeun disangsarakeun dilibatkeun anu kitu kapitalis teh
pang ini tanana teh bener ucapan anak mah mengatasnamakan rakyat Wah, ke rakyat ke negara gerbang manis kayak itu nama apaan bukti kumaha dar babacak kayak itu nama kasih wah Pak Kusut eta teh pagawean oknum-oknum teh eta eta ngamangpaatkeun jabatan ngamangpaatkeun kakawasaanana yang lain marukana meureun moal ramat kamale mamaan kanu teu mais teu meulem da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa sumohon eta da panginitanana orientasi na kana kadudukan jeung kana kakawasaan laras eta 10 bulan oh leres jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan negara jeung bangsa bangsa eta heula kapentingan balarea kepentingan umum dan digaji manehna teh digaji na teu cukup rupina mah gajina leutik teh aduh atanapi panginten tadina digawena sugak sogok manehna teh bisa jadi hayang kagentian teh meureun rupina da paling terjelema mah ngararomong mah cara ngan peta dina teori boa panginten skripsi nak menang meuli ya teuing bisa jadi tetek bulan nyaritana mah intelek nyaritana telek cara peta tapi kampunganana pagaweanana luar biasa ta eta leungit jati dirina jati da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa jadi oknum eta jati kasih jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna pro kontra tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya dah cek itu ai dunya teh tempat riweuh cek itu acar mbak bom deui dari dunia perlu urang ngabasmi nu kitu moal bisa dibasmi nah sepuh teh naon sabab dunya masih keneh ngadeg doh eta paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas ada nya mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan eta leres bulan da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon sabab tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum hakim dihukum tenang rek kumaha coba pikeun ngungkulanana nu model kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun doh beres anjeun kudu sumpah salaku pemuda tulang tongong negara anu sok diperingati unggal tahun omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik pemuda jadi sampah na masyarakat sumohon sing mudah-mudahan kaula nun kade sing emot karena sumpah pemuda malah pemuda sing jadi penegak sabab tulang tongong negara teh anjeun tenan komo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu doh jadi bangsa nu munafik pemudanya sampah masyarakat ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagarupana beres penjajahan moral eunteup di negara urang laras kaula nun karek tilunya bener cek Allah bener cek ilmiah bener cek umum laras ayeuna bener cek falsafah cobi bener cek falsafah mah bener cek falsafah mah tibalik udah tibalik kumaha panon poe teh cek falsafah mah bijilna tikulon tak geni tikulon iya asarana cek rarasaan teu nepi doh cek rasa mah komo
ngagantung tadi dia make ilmu teh kumaha cek palsapa panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret bangsa urang teh geus poho ngakan kulup talus kulup sampeu dan dihakana hamburger hambur duit ger pasea bener fried chicken Dunkin donut hotdog jeung sajabana lain ulah beuki mah empek ngan ulah poho kana jati diri eta artina dog tinggal igal teh hartina eta teh dog tinggal iga ayeuna wanoja geus jadi korban mode dibonceng ku motor tempo curunganana musit kadeuleu bener musit nya musik lempang bujalna kadeuleu buuk di bareuman irung ditiir titir lain ulah empek ngan mi HP hate mada puguh hate ulah kabawa kudu kitu bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan jeung beunghar ku budaya kandenan laras kaulanu ribuan budaya sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer sanes kasohorna bangsa urang lain tina teknologi sanes tapi tina budaya martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana tuh eta cep laras kaulan nun pangresa tak kitu kasek sok geura amalkeun eta ilmu kudu berkarya ayeuna mah tingali baligoh pangeran wah naon baligoh pangeran teh karya ya diantawisna gunung naon mangfaatna gunung komo lamun pinuh ku tutuwuhan oh leras tuh laut eta baligoh pangeran nepi ka mangfaat ka manusia nu aya di dunya laras geus masihan ditek-tek nepi ka bengek nepi ka nu mubadir eta baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusia anu iman dah moal aya deui anu disembah angin Allah kuningal karyana kuningal baligoh-baligohna ari ayeuna baligoh diheulakeun laras gede-gede pagede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk janji we muruluk sehingga ada rengeh geuning datang dae ka kampung-kampung ada kedak bageur sakedeung sariwat makula ai geus gek mah jadi didiuk dina kursi panculang cileung neangan palingeun kadang-kadang paranjang kokon di dirinya paranjang kokon nya oh tak ulah kitu hirup teh wah ulah cep bisi ngait kana ti koro maneh sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya laras aya balitunganana ta oknum-oknum anu bisa ngajuamelikeun kana hukum teh ulah lalawora wah dimanfaatkeun geuning karayat nyingsieunan pensiunan motor bodong tewak tebus bikeun deui tewak deui gitu di pulang antingkeun geuningan dipulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum ai ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh kudu ngadek satekna teh bener mo ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tungtut eta we ngadek satekna da eta penginten raos aya disogok mata lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan ada katanya anak incu katempuhan tah pentingna iman teh man ka api
nu kasinggung yang sasaran gitu alah tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing laras nah saha ari dekeng eyang Allah eta we kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunia akhirat dah eta jaminanana sakedeung hirup di dunia saliwat di dunia masa hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maut pinggaranana dah sing emut teh kadinya san kasep ngahiang duka ka mana tah dah saur kata-kata abong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu maha wening haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana tos maut teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring kabeh akadeun cacing wala sumuhun sepuh so aya raja nu kasohor di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja kaunga pasar aya nu meuli moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna oh leras eueuh daya eueuh daya eueuh istilah naon-naon hargaan kene tuh nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa dah laras sepuh laras kaulanu pek mimitian ku hidup ku pemuda jajaran contohan para nonoman teh supaya malalikir urang ngapanjang kene lengkah sumpah pemuda buktikeun dina gawe buktikeun dina karya nu terpuji karya hah tenan laras bisa timalan kaulanu jajaran para pemuda tak kitu kasep ngan pamungkasna amat teh teu oleh melang we ka hidup teh naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun dah sok katinggal ulang jentul wae mu sok katinggal ku eyang teh huleung jentul kawas anu jauh panindeungan naon anu jadi pikiran hidup Cing. anu jadi kandungan kolbu teh anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon ngaganggu kana kalbu teh sadaya-daya kaulanun yang naon aya taroskeun ngeunaan diri pribadi dah sae ningali rencangan ningali babaturan ngasasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah kangge waragadna kangge barang tuangna bukannya tapi putra mamang tahun-tahun di dieu teh saha nu ngalongok leres angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang dah papan eyang ieu lain bapak ta eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya dah eta jantan emutan dek lain ujar meneng-meneng Gusti petenge ati nira petenge ati wis mama sulen rasalin pawarna salin pawarna ika sang pandita
bingung nu tebang tungtung susah manah nu taya sudana beres lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana tapi anak dia mutrek teh kitu kumaha da puguh kawajibanana cing sepuh memang hakna nah kumaha sebut de saha kaula nun urang mana sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah deuh coba datos dewa disumput-sumput dosa datos dewasa atuh kula Kan dia dosa nanti deh. padahal umurna mah karek 5 tahun teh eta teh Kan bisa gitu. ngantos agung we kula Dijual dewasana. aduh aya orok gogoaran di leuweung baheula oh kitu sepuh keur diriung-riung dek di alag getihna ku kaula disabet ieu budak leres disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur Alhamdulillah. disalametkeun disalametkeun tati dinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok Kepenak. kapanggih ngan teu dibejak oh kapenak leres da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh eta hangtos Berbatur ke tosnya teh kula Dodo kasih. Hog moal disumputkeun ku abah dek dibejak. nah, mau dibuni-buni penginten awatos Orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek di alag getih. Allah Ai cenah mah keur tumbal. eta teh Ceuk eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat sumuhun untung teu keberi. make ajian bayu rota doh Saipi angin leres saipi angin digabungkeun. tah tidinya kitu ih marukana tak kitu kulan tahun-tahun amat teh tatapa puasa paribasana dah nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu doh di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai salegeneng teh oh kagungan kulan hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa leres Kinya we yang seperti tak kitu kasep kanca kulan oh geuningan kumaha nu ngukut budak mah sagala rupi ge kitu panginten kulan Hulu mauludin yuladu ala fitro leres yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih sepuh kumaha nu ngukutna atawa kumaha inung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun dek di Majusikeun oge sumuhun eta ge eta kumanung ngadidik sepuh cak anak kut-kut. hag nuhun saha sabenerna hidup teh terusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa wah aduh tereh darah biru rupina mah gitu ya isna tereh karaton digana mah malah dewa tisa warga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu yen hidup kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh sumuhun Ieu tadi sabaraha ge cu. Ngaji pepen. dewa naon dewa Indra dah teteh eyang hidup mun pencakaki mah katenan aduh duh pikang jeung Rama ieu riwayatna dah cobi ai bapa hidup teh garwana teh nu di karaton teh aya 2 katambahan ku inung hidup jadi 3 Lu deh. tak geuning tilu Nu teh payun sahatan. ai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti nagara Tasikmadu
Ulah. Inung terah raja di Bapak terah raja. Kiat turunan mah ku eta mah. Bapak hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok Loh. digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna Gitu riwayatna semua. tah dileuweung hidup teh rek diala getih dek diala nyawanya ku eyang disabet Disalamatkeun. dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna Wallah. Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengen-dengen mika deudeuh ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda Danurweda Sri Nurwenda Dah. murid kahijina Dorna Terus ka sohor. ahli tembak Sohor kemana-mana Den. taeta bapak hidup teh kasep bingah amarwat tasuta aduh bingah amar wat tasuta bingah sakiri-kiri lalaki tendera ke ingkang hamidanget bingah marwata suta bingah kakiri-kiri hamidanget hatrin sang pandita midanget aturan sang pandita jadi hidup teh terusing madu trahing kusumah titi sing andanauri trahing dewa kamanusa Wah. darah biru Tenang. Terus karaton teh. nu mata ku eyang ti oro keneh katempo katinggal ku eyang tidak beungeut hidup Udah. Benten aya pamoran aya pamor anu luar biasa biasa. Da puguh teureuk atuh mah. tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina sang pertewi ieu Dah. Laras. sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg anceg dina agama Sing janten panutan ade. sing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat tapi sing jadi nu amanah Wa mana. Pamimpin. taeta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik tablek amanah dupi patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta dirasa adat oh. Laras. Nuju numpakan sapi. ngajual daging keur meuli daging daging raos keur meuli daging ditotok Caet. Daging gageung. timbalan kaulanu digepuk Nya. atawa disate sinekna anjeun teh sing jadi jalma anu soleh Soleh. sing ngamilik rezeki Amin. nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore Amin. tah ai modalna nyaeta bersih hate Taeta. Dina mana sing bersih tadi. qad aflaha man tajaka bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena timbalan kaula nu sok bersihkeun Bersih.
ulah aya gantar kakaitan ya ulah kredit hai bersih hati mah jika dia oge heulakeun urang ka batur nyaahan dedehan welasan asihan eta modal hirup mah malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih tata teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula ke di mana maneh eling ka kami bakal eling ka maneh kami di dieu jama nyakup ditek-tek nepi ka beungek universal oh kitu wis gerape maneh heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gitu pan pare ge melak heula meureun ke di mana melak heula tah salah panen jadi buah memang ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh loba hambatan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak timbalan sakitu atuh pami kitu macarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati dupi Madukara teh kareh kabana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidep Prabu Yudhistira sanes nulian lamun dek neangan jati diri tak kayaknya ka Wahidep Yudhistira doh eta leres tanyakeun sabab getihna bodas tah cenah lamun jujur ka Wahidep ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we Allah eta araraneh Wahidep paman-paman hidup mah hirupna teh jalmina teh mah araraneh boga keanehan sewang-sewang boga kelebihan tah kitu cu geraji jigra ngan Bapak hidup mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan eta cirina teh eta bede pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat ulah kaget tepung jeung eta ngan ulah kaget panggih jeung jelema eta jelema teh rupana teh eueuh nu alus tapi omonganana tapakuraneun cek urang Indramayu mah jeung cik Cirebon salapan teh pawonganana teh oh eta teh sarua keneh eta oge filosofina aya laras kaula nu tah kitu kasep sae saha nu kahiji pawonganana ngaranna Semar beuteungna teh buheukeul hideung beungeutna bodas nah aya jelema beungeut bodas awak hideung pan Semar eta teh ngancik dina pasirna Silib aya dina sagarana Siloka numpuk dina gunung Simul bacaeun beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate coba da ti mangu geuning mangu mah kucupat ngabejaanana sumohon mangu teh manggis nangis lamun cupatna ngabejaan tiluarna 5 di jerona ge 5 cara lepas 5 lamun cupat ngabejaan genep artina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah cara ngabohong tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi usina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah sanes pasal burukna anger dek buruk dek kena genep dah kajen buruk ai bilangan mah anger laras kaula nun
ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kalau anu eta teh sok banyo jeung babaturanana bener. tak kitu ta eta teh pikiran anjeun teh keur tawaf kuriling ngurilingan dina sirah teh tawaf eling ka dieu eling ka itu eling ka dieu eling ka tereg eureun tadi dinya sanad anu alusna sanad caritakeun pigawe doh laras tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf muih kuriling bumi tak ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun bari jeung bumina ge muih deui ulah tapi kurang ta eta mah sapoe-saputing muihna tapi kurang teu karasa karasa tadina pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu inget ka dieu oh rusras kan tu ka dieu tah jadi we kahirupan nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah lepas tina diri mah ha timbalan ka sakitu we modal ti eyang mah jig atuh hari nya mah rek nepungan anu jadi bapak sakitu ge kacaangan ya malah hidup teh ayeuna teh keur di teteangan di pilarian keur di teangan saha nu manggihkeun budak meureun ayeuna mah geus 5 tahun umurna da ayeuna mah geus dewasa hidupna ge semua bakal kageteun itu oge keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu disambung eyang kedak datang ka itu laras dantenan gula tapi da kurupa oge da beuna ayeun teh geus mirip atos mirip da pugu putrana boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok hampir sarupa sakereut da pugu teureut laras kaula nun jig cocoan abah pake aya kuda tuh sinaon ngaranna teh geuning pedana jig ini anu sok diurus geuning ku aya nu ngurusna pek pake ku hidup pek kitu ya aduh tapi katamplok aseupan kanyaah eyang pan kitu rupina dinten iraha anu kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh sae ninggangna sabda panita jeung padaringan kebek ninggang di padaringan kebek mah susah neureuy gerajig ini moal susah tenan waras kaula nun ayeuna rupina bade mios pek geura pileuleyan ka itu ka babaturan santri-santri nuliana nya timbalan kaula nun da ai kamelang mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus panggih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka dieu longok ih piraku atuh nyata ulah kacang lupa kulitna ulah jiga kuya kaleuwi ulah nepi ka abus kuya kaleuwi nya timbalan kaulanan ayeuna keneh bade mios kaulanan jig init beralu mampah jeung lumaku doh sae pangdoa eyang edi sagigireun hidup mudah-mudahan angsa damel sapanejanya kade pikeun gaul hirup teh dinu loba engke jelema mun urang salah geura aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah geuwat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura yeuh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura doh sakitu modal eta bukan niraya
lu mundur mimitin nirayang rana kondor saking pangkonan sang pandita bakal ngalalakon kanca Oh gitu sepuh bakal nying harepan alam anu pinuh ku romantika sumohon belajar salah bener leres keun etang-etang neangan sedih seri Allah bunga bingung sumohon baik nyiar pengalaman nyiar pengalaman nyiar luang di mana baik sumohon hai kurang kali itu batas maning pangeran batas maning pangeran abdinya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana kalayan asma ning pangeran nu kagungan sifat murah sifat asih